urang tuna heula kaayaan karna anu kiwari keur ngalalana maksudna rek neangan elmu panemu pangaweruh jeung olah kanuragan ti anu sejena sajabati aki mursid teh ya. Ayeuna urang nyaritakeun di tempat sejen. Rentang-rentang ti kajauhan aya anu keur leumpang bangun antare naker. Dangdananana saring set pageuh. Wandana kebes tur sieup bangun teuneng taya ka keueung. Dangong gandang taya ka hariwang. Gurat-gurat dina beungeutna ngebrehkeun anu sugih ka wani dina bebeneran lantaran riukna teu bangun angkuh tapi yakin percaya kana kekuatan diri pribadi. Saha eta teh jelema teh? Nyaeta tayalian ti pamuda. Hiji jajaka nyaeta Jaja. Nu harita keur leumpang ngambah jalan anu ngabulung-bung geus ngadeuketan ka lemurna. Sanggeus manehna basa ti heula teh anjog ka Cicapar babarengan jeung Ganjar anakna Mandor Besar Arman. Ngan ukur meunang sawatara poe ayana di Cicapar campur gaul jeung Gumilar katut pamajid. Teu lila Jaja amitan rek neruskeun lalampahanana pikeun mulang ka lemurna. Kahiji tina geus ngarasa sono kanu jadi indung bapa. Kadulur oge sakur babaturan katut tatangga anu mangkuk di lemurna. Kaduana lantaran boga pancen rengsekeuneun pesen nu jadi guruna pamuretala ti ati kandang wesi nyaeta pikeun maluruh wijana anakna Gumilar anu baheula leungit diculik ku Bah Jagur teh ya. Atuh nu katiluna manehna teh geus ngarasa kangen ka beubeureuh maneh bebene pamempes hate nyaeta Nyi Edah anu pantosna teh teu weleh keur ngadadago nungguan manehanana. Teu tepung lawung aya tauna teh atuh teu wudu gambaranana mani asa napal dina bibir panon. Teu beunang di supadulang, teu beunang di bebenyokeun. Sengal hideung sabaranca tembong lelewa nu manis. Harita teh geus ampir nepi ka lemurna. Ieu sababna Jaja teu buru-buru gurung gusuh. Lain kulantaran teu sono ka kolot ngan sugan bae bisa tepung jeung Nyi Edah samemeh datang ka lemur. Nu biasana sok ngadon nguneur di kebonna sisi pisan jalan rondaan. Tapi rupana Nyi Edah harita keur kabeneran teu kaluar ti imahna da di kebonna ka tembokna kosong taya jalma saurang-urang acan. Bus Jaja ka lemur. Jempling teu beda ti lemur kosong, puguh usum magawe di sawah atuh. Barudak oge kosong teu kadenge kecat-kecetna lantaran pada-pada milu ka sawah. Resep ulin jejeblogan bari ngukui belut, mun kabeneran meunang dialungkeun kitu we kana durukan. Geus asa kakara dijait di daharan. Katempona teh kacida nikmateunana sakitu teu sirikna pagale jeung lebu teh. Kitu kaayaan di kampungna Jaja harita teh. Kuncung-kuncung teh Jaja muru ka imahna panto hareup dikunci koreleng ka tukang nyurungkeun panto dapur bet muka bulu bus manehna asup. Paingan atuh da aya adina nyaeta si Ombi keur kakarata kana galar neangan ketepelna. Hei, keur naon Ombi? Jaja nanya bari cat unggah kana golodog. Ari si Ombi anu keur teterekelan dina palang dada teu kira-kira ngarenjagna ret ngalieu ka tukang ari breh teh lanceukna geus asup ka jero imah. Hah? Halo, Kang Jaja. Aduh. Aduh Kang Jaja ya teh. Si Ombi ngagentak tuturubun nyamperkeun. Bener Ombi. Cager Ombi. Jaja bari ngerewek kana tak-tak adina kacida ngarasa sonona tepung deui jeung dulur teh. Sae Kang Jaja. Nah mani ngampleng Kang. Aduh. Mani ngampleng Kang Jaja teh aduh. Nah teu sono ka ujang Ombi. Apa neangan pangabisa Ombi?
Akang teh nyar ilmu teh teu gampang-gampang geuningan. Ari abah emak angkat ka mana? Ka sawah. Sumohon Kang Ja. Cekrap deui ge atuh arwih atuh. Ari naon Kang? Sononya kasih aceknya. Ayeuna naon teh? Ari eta sok rajen ulin ka dieu Ombi henteu. Sanajan kanu jadi adi, Jaja bangun asa-asana kerek nanyakeun teh. Saha Kang Jaja? Ceedah. Nya, Kan tenan pogoh we atuh. Mung ayeuna mah da alit atuh karunya anjeunna teh awakna teh Kang. nah kunaon kitu? Gering Ombi. Jaja ngariuk leuwas. Henteu. Mung seur emutan karunya abah pangiteunya. Si Ombi nyerengeh seuri. Budak teh kira-kira beureun kana 12 tahunan sigana masih Ombi teh. Ngagonyak nu jadi lanceuk. Kayak atuh emak urang susulan heula Kang Janya, kuing nya. Ombi nyarita deui bari sukuna geus ngalengkah turun kana golodog dapur. Keun bae Ombi. Ari maneh keur naon tadi ka karata kana galar. Najo menarian ketepel Kang. Kapungkur teh asa diselapkeun dina galar. Namun teu aya geuningannya. Di mana tah saketepel teh tah? Kurang ajar ah. Ampun, uing hayang ulin ke ketepelan manuk ya teh. Ulah atuh. Ulah di ketepelan manuk teh keun antep sing ngulabreng sing hirup bebas. Darah seping mah tuh. Penges gede diadukeun. Anu baeuna mah geuning manuk teh. Diala ti leuweung. Terus ke situ dikurungan. Terus diabenkeun geuningan anu ka arah sorana jeung buluna kitu. Yeuh, Omi. Geus gede aya nama Omi teh ulah sok ketepelan bae bisi kena kana sirah batur ge teh. Jaja mapatahan ka si Omi. Atuh Kang Jaja. Da ieu mah bari di sawah ngetepelan jalak kitu manasina Kang Jaja kapungkur. Ngabelenterang kana sirah pasamsi. Gua jadi ketempuhan kadang asuh ceedah. Ngagonyak wae maneh mah Omi ayeuna naon teh. Hodanya tuh. Jadi we ringan kadang-kadang ngetepelan kana sirah pasamsi. Jadi we kadang asuh ceedah Kang. Tapi lamun Omi geus gede oge enggak. Dek kitu we ah. Dek ngetepel calon eta. Bapana kabogoh kitu. Ngarah anakna dibikeun ka Ombi. Nah, ari maneh. Omi. Sok atuh tuluyan ayeuna naon teh ieu mah yeuh. Jaja nyerengeh miru seuri. Memang nya bareto teh keur manehna budak, keur manehna lenger. Di lembur teh ngetepelan tangkal muncang hayang keuna kana buahna. Nah atuh bet lain muncang anu keuna teh ieu mah kalah ka ngadius kana sirah pasamsi anu keur moyan manaskeun sirahna nu kakara meunang ngabolenangan. Nya teu wudu pasamsi teh ngamekna eta we Jaja teh mani dibabarik atuh ku pasamsi harita teh. Sabot keur kitu ari kulutrak teh Panurya datang ti sawah bareng jeung pamajikanana. Atuh teu kira-kira karageteunana barang di imah nyampak Jaja keur guntreng jeung Ombi. Jaja atuh barang breh inung bapana datang ngakentak manehna muru ngarawu dampal sukuna. Teu kalis ku sakitu geus dikagedean oge teu burung manehna nyurudut bari nyuuh harita teh. Atuh indung bapana nya kitu deui duanana oge pada nyengkecelakeun Cimata. Cimata kabungah lantaran tepung deui jeung nu jadi anak sanggeus aya taunna papisah sarta taya beja-beja acan. Teu dicatur kumaha nu sosonoan. Jaja saterusna ngagorah ngadongengkeun lalakonna sajeroning aya di pangumbaraan.
Kabeh ditetek gemet taya anu kaliwat nyaritakeun kehebatan guruna, nyaritakeun mitra guruna nyaeta Gumilar anu mangkuk di Cicapar Garut. Nu budakna leungit oge nu dipaluruh bareto teh ku pamurtala katut pair-pair lantaran diculik ku Bah Jagur. Nu akhirna Jaja nanyakeun Surya nah aya lunta lanto deui kadinya lantaran aya bejana di Garut. Tapi geus ngabelecet deui nu akhirna Jaja nanyakeun pajaratanana pair-pair alias si Bongkok nah sok di piara atau henteu. Puguh we atuh Ujang sok diurus mah. Unggal bulan oge dibersihan. Mun teu ku bapa sok ku Pa Samsi. Atawa ku saha bae da ku kabeh oge tara diantep. Ari perkara si Surya mah ti baheula teh oge geus tara teh mau ngulampreng deui ka dieu. Bapana nya kitu keneh teu daekeun deui ganggu lantaran sieun di rurug kalembur nang beuleunan. Malah Abah jeung Pa Samsi kungsi ngadatangan pasar kawi nyaeta kokolot lemburna. Pokna teh ka Abah manehna katut baturna salemburna nu sejen moal pipilueun kana urusan Bah Jagur cenah. Lantaran di lemburna geus katotol jelema nu teu dipikaras ku babaturanna eta Bah Jagur teh gede hulu pisan pokona mah. Umangkeuh teuing kana kadugalanana kitu tah. Ceuk Panuria mere keterangan ka Jaja. Keur kitu kudu terak deui Pa Samsi nyampeurkeun kabejaan ku si Ombi yen Jaja geus datang deui ti panyabaan. Waktu keur ngobrol teh Ombi mah ngabelecet maksudna rek ngabejaan Nyi Edah. Ngan waktu keur cacarita kapergo ku Pa Samsi atuh pok bae sakalian bebeja. Geus kitu mah jol-jol tetanggana pada daratang narepungan. Teu ngurus dikacape ka daratang ti sawah nepungan tetangga mah memang perlu. Komo deui ninggalkeun lembur geus aya tauna atuh Jaja teh. Kabeh-kabeh pada ngarasa sono atuh lapur Jaja teh teu bisa kaluar ti imah lantaran kapaksa kudu milu nyang hareupan Sema. Mangkaning tadi Ombi geus ngaharewos cenah Nyi Edah geus ngadagoan di kebon tukangeun imahna. Atuh kapaksa nepungan teh peutingna. Biasa dipalatukan heula ku Ombi ngabejaan Nyi Edah supaya ngadaguan di kebon tukangeun imah. Tok moal ka imah mah teu luaseun lantaran tangtu bakal disang hareupan ku Pa Samsi. Kuriak matak jadi gamah bae moal samemena bisa ngabudalkeun eusi hate anu geus sakitu lilana dipendem di jero dadana. Rong heap Jaja datang. Nyi Edah bener we geus manco ngadago dina bangku anu biasa peranti niis. Mapag nu ngarong heap teh teu gerecek da bisi mata gareuwah kanu di imah. Padahal boh bapana boh indungna memang geus bisa neguh ka anakna anu keur ngulutrak kaluar ti imah make jalan dapur. Puguh geus katiten ti samemehna. Gawe nangan ciring cingcat kawas hayam keur enogan. Lengo deui tempo deui ngareretan jajalaneun moal salah keur aya anu diarep-arep meureunnan. Wuri-wuri Jaja datang Nyi Edah jadi beda pamola. Tapi kolot-kolotna henteu geruh. Puguh ngarasakeun memeh kolot teh ngalaman ngorah heula. Haturan Kang. Nyi Edah ngabageakeun ukur kosora anu teh beda tingah harewos. Tapi geterna atra tetela ngandung rasa katresnan jeung rindu anu kabina-bina. Nuhun. Damang Edah teh. Damang Edah. Jaja oge pipilueun ngaharewos. Keur mah Jaja mah lamat ngomongna deui kawas Arjuna. Ngabarengan geterna jajantung anu geus mimiti moyeg kaoyageun ku pamulu bebeureuh teu salah rada haropak teu beda ti hudang gering. Sae sawangasulna engkang kumaha Kang? Berkah nu sapertos anu teu damang geuningan ieu teh. Jaja bari gek diuk dina bangku ngareneng harita teh ngan rada anggang neuteu pageuh ka bebeureuhna. Sumuhun Kang. Dedeuh tos lami nu. Mun kongang mah hayang ngagalentor ngagabrugan atuh Jaja teh. Tos lami
salamin engkang angkat we atuh Kang. Euleuh awatos teuing atunya. Kunaon dilanunganana Nung? Panyawa teh asa banal-banal teuingnya. Jaja ngariuk kaget tapi kadeudeuhna mah ebreh dina geterna sora. Tadi lunang tadi lanong Kang. Tadi lanongan wios da bakal damang nyalira engke oge atuh. Ae. Nah atuh. Edah masa polos nutunya kana salira kitu teh. Jaja mani geregeteun mani teu kuat mireungeuh lelewa anu keur manco hareupeun bet mata kiung lanyung atuh. Puguh we bogoh pada bogoh terus nu hiji ninggalkeun aya tauna ayeuna bet paamprok deui. Mun geus kapimilik mah dina nemongkeun ka sono teh mani hayang ngarawu mangku ka Nyi Edah teh. Tapi dah kumaha atuh masih kawatesanan. Teu aya piranongeunana atuh Kang. Teu aya geuning piranongeunana teh geuning Kang. Sora Nyi Edah mani halimpu kadengena ngagleser kana ceuri katambah deui make nengorkeun keletna. Nyacas ebreh kacaangan ku cahaya bulan anu kakara bijil harita teh. Piraku atuh dah? Piraku teh aya piranongeunana atuh panyawat naon atuh? Jaja beuki kaget. Nah penyakit naon mana taya pisan ubarna? Leres Kang. Di dukun seuung di tabib sepi. Margi lanong namun aya di mana? Lanong namung aya di salira engkang. Di cacana ketebihna. Kitu maksud abdi teh Kang. Nyi Edah ngagelenyu imut mani ngabarasat teu beda ti kilat nyamer. Oh. Edah mah manawi teh leres. Jaja males imut tapi ari dada reng hapranyug. Nah, da eta oge leres atuh. Panyawat Edah teh moal tiasa sae upami lanongna teh dipasihkeun ku engkang. Nyi Edah nengorkeun deui keletna nambah-nambah jaja teu beda ti anu katur lengan wae giung lalanjung harita teh. Nya, sumangat teuing atuh Nung. Namun kumaha Kang? Nyi Edah ayeuna mah nu siga kaget. Kumargi lanong teh ayana di hate engkang geuning dicanakna oge kedah kumana Nung keresan teh nya. Tadi piwarang oge tangtos bade dibantun Kang. Kang Jaja. Nung, baheula atuh Nung. Jaja rupana geus teu sabar deui. Kerowak kana leungeun Nyi Edah ditarik lalaunan harita teh. Nyi Edah teu baha puguh taun-taun ngaranapan brang tahate. Lelemutan tarangancik ngalayang saneng-enengna ngilik-ngilik ngintip telik panutan anu keur ngalalana. Ari ayeuna jonghok amprok ngajangelek di hareupeun nu pikeun Nyi Edah mah teu beda ti kembang layu kurang cebor ari ayeuna ngadadak disiram ku cikahuripan. Munasabah lamun ngadadak cenghar deui nu antukna panutan dibageakeun dipilih ku hiliwirna angin anu ngahariring lirih disaksian bulan ngemplay moncorong nempokeun bentang-bentang ukur silih kicep ngisarahan supaya ulah kamalinaan eta dua insan anu keur pajonghok paamprok nepungkeun rasa katresna jeung kaasih anu lila heubeul teu panggih. Geus aya 3 poena Jaja reureuh di lemurna. Kaopat poena gidig manehna ngajugjug ka lemurna Bah Jagur. Teu poho memeh ini teh ngadatangan heula ka kuburanana Pak Irpai. Di ditu namah bebeja lantaran bari rek maluruh wijana teh ya. Manehna oge boga maksud pikeun males ka jelema anu geus ngabinasa ka Pak Irpai anu kumanehna geus dianggap guru. Kabeneranana teh memeh nepi ka lembur nu rek dituju di jalan keneh oge geus papanggih jeung Surya. Anu ayeuna gawena ngan susulumputan taradaek nepungan nu jadi bapakna. Saprak manehna diusir teh ku Bah Jagur, manehna geus tara cicing deui di imahna. Tapi kitu we mun ti beurang mah sok sasalingkeran. Kajaba lamun peuting manehna sok ulu kutek di imahna jamian. Tapi ngerasa tara jongjon lantaran sieun kepergok ku bapakna.
bugu we pikeun jajak mah teu beda ti nu nimu mangi. Rek dijugjug pisan ka imahna ayeuna kapangih pisan di jalan. Atuh Surya nya kitu keneh papangih jeung jajak teh teu beda ti anu nimu pependeman kageuleuhna baheula asa kaudal deui sarta ujub dina hate ayeuna mah rek disampurnakeun moal pira pangawasana baheula ge geus kanyahoan. Rek naon si laing? Hah? Jelema keuyeub apu? Kalangkang kolongkong ka lembur batu daleus ya. Betus ya maneh teh ha. Pokna Surya bari medengkreng di jajalaneun. Anger we Surya pangadatan teh. Memang dewek rek ngajorak bapa si laing. Tapi kebenaran jeung si laing tepung di dieu. Si laing oge lain boga hutang baheula ka dewek. Lamun harita si laing ngahutang teh susulumputan, dewek mah ayeuna nagihna rek terang-terangan sacara lalaki. Bener kitu Surya, Jajak ketakna teu eleh geleng, ngajegah hareupeun Surya pinuh ku daya panangtang. Kumaha? Jelema anar-anar bari keuyeub apu ngomong oge sabodog sakali. Nah, rek nagih hutang. Pangdenge teh rek nagih hutang. Gede hate geuning jajak. Gede hate maneh euy. Jelema sakebeul jeung bajuna, jeung jelema atuh ukur pepeyekehan kitu pepeyongkodan kitu. Dek ti mana bisa gerak na atuh jajak maneh teh. Ngomong sabuduk sakati ansad laer teu kadenge saware sia mah. Ari hitu tarik, ari ngomong laun daleus ya. Gede hate sia jajaya. Surya ngeyehkeun. Puguh pangabaruhna geus diukur, pangartina geus diuji, aya di sahanapeun manehanana. Teu pinuh gawe Surya. Balikanan hate si laing leutik burih miyuni hayam kabiri. Rajeun wani ngabongohan, mana tandana lalaki atuh, ha? Alah. Tong loba sungut deuleu. Coba ayeuna urang buktikeun hasil aing atawa dewek anu miyuni hayam lama, ha? Coba sia goblok ah. Saur Surya, urang tangtukeun urang pitotama jeung kuring. Maka jeung wani sia jajak. Sor ayeuna mah jajak oge maju ka hareup. Geus kitu mah teu loba carita deui, sebrut bae Surya ngirimkeun jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Rasakeun jajak keuyeub abu daleus ya. Heup. Iat. Jajak rikat Depok dina ulin Minang warahan bapana. Hapak jurus padingdang teh dihantam ku dampal sukuna. Curilat jajak ngacaul sakilat pisan. Memang di dieu kaistimewaanana dina cengkatna deui tina Depok tuurna memang geus sayaga pikeun ngapeset dada lawan. Harita oge teu minge deui geduk bae dada Surya beunang dipeset dina waktu Surya keur ngadayagdag. Hiuk cebrot jurus samber nyawa tutungkusan kana wesi ngahanca kana gadona teu pino gawe. Kakarasa geplakan oge Surya geus kudu wawawuhan jeung taneuh garing sirahna ngabeletuk satakerna. Setan. Kurang ajar setan leus ya. Sakitu mah tacan sabaraha mayar hutang teh Surya. Sok urang teruskeun patelak urang deuleu. Ngabacot sia kurang ajar. Surya ngakentak hudang deui kan jeri mah teu dirasa. Dilindih ku rasa wirangna sarta kaget lain mameusan. Lawana ayeuna jadi kacida jauh bedana lamun dibandingkeun jeung sawatara taun ka tukang. Boh kakesitanana boh daya teunggelanana karasana geus leuwih maju. Tapi kawanina mah tacan gurangan saeutik oge. Surya teh sanggeus manehna hudang sebrut deui manehna narajang dina gerakan badak Cihea. Jajak nu memang geus cukup nganyahokeun kumaha kahebatanana gerakan nu digunakeun ku lawanna ayeuna. Sakilat manehna ngolewat ka gigir dina waktu badak Malik nu maksudna nyusul tepus. Jajak ngagentak ngorebat. Kakatuheun lawan bari badana ngayapak dina gerakan pangongsai. Leungeun kencana geus hasil nyabat suku badak anu nyuruntul tapi Surya
anu sanajan sukuna benang dibajeg manehna tetep tagen tegedag bulu salambar sakilek manehna malik bari nyamberkeun cula badakna rek ngahanca sirah harita teh. Tapi lain oge buaya ngangsar lamun kudu kebenangan gampang-gampang diseruduk ku cula badak. Jajak bari ngakilekeun sirahna leungeun-leungeun katuhuna ngahea tiba ke nakis cula sedengkeun leungeun kencana anu diwangun buntut buaya geus teu bisa disingkahan deui ngajelebet kana iga burung lawan anu akibatna badak cehea anu kawentar teu as kulitna teh ngagigeg teu beda tilang layangan kurang angin. Demikeun tempo deui tius jajak ngasupkeun jurus si samber nyawa rek ngahanca careham. Oro kaya Surya masih keneh cukup bisa ngawasa dirina. Kilek Surya ngabalieurkeun beungeutna bari terus nyuruntulkeun cula badakna anu tadi kungsi ditakis. Jajak surti yen igana rek dihakan cula. Manehna terus ngayapak masih keneh dina gerakan buaya ngangsar. Ngolebat ketukangan lawan bari ngarobah ku gerakan rau kelong jurus samber nyawa anu langka pitaningeunana teh bener-bener rek nyamber nyawa. Sakilat ngahiuk rek ngahanca punuk tapi Surya oge puguh lain atah-atah warah atuh kalawan sakiceu pisan manehna geus bisa nyalametkeun pundukna ku jalan ngageserkeun badanna bari terus malik bareng jeung nyuruntulna jurus samber nyawa anu sakali ieu mah kapaksa poos teu barang hakan. Sakilat Surya ngageserkeun harita teh leungeunna ngagunakeun teungeulan ujungan. Des! Dua kekuatan awor ku jalan diaduna dua leungeun anu akibatna Jajak anu ngarasa ripuh lantaran sasa tanaga leungeunna geus beak sedengkeun tanaga Surya anu aya dina leungeunna memang keur digunakeun sapinuhna. Jajak kapaksa ngajaula ka tukang bari kakerepengan sedang Surya ngagakak pinuh ku rasa dir takabur. Kakalaku sakitu hatena geus ngarasa ujub yang dirina pasti bakal aya dina keunggulan. Ulah ngejat Jajak. Buktikeun saha hayam kabiri teh lah. Saha hayam kabiri teh siling atawa dewek ha? Kakak lagi diusapan geus kekerepengan mana buktina siring lalaki teh ye? Hah? Cek kuring oge moal jauh ti ngomong atuh. Ngomong paduh wae ukur-ukur engap bari laun. Pasti bakal lengle deuleu. Gelut oge ye sia mah. Muntung wakangeunah seuri Surya. Sor deui we anggur gera maju deuleu. Jajana malang memang kawanina mah masih keneh pinuh atuh. Coba tuh Jajak sia. Tanpa dia. Sok sia. Hup. Ya. Hup. Iya. Surya bari nyebrutkeun deui panarajangna. Mumpung anu jadi lawan masih keneh ngararasakeun kanyeri dina leungeunna. Jajak nu memang kakuatan leungeunna tacan pulih deui manehna teu gana-gana wani nakis ngagentak ngagunakeun deui ulin minang. Tapi Surya rikat narik deui leungeunna lantaran tadi oge geus karasa pait peuheurna tapi sanajan kitu gerakan Jajak mah teu kandeg di tengah jalan malah asa dibere kasempetan anu kacidahadena dina waktu Surya narik leungeunna harita teh. Sakilat Jajak ngajaul ka hareup bari nyammerkeun jurusna hasil oge ngajedak kana careham lawan lantaran Surya teu kabulu nakis puguh manehna keur aya dina gerakan narik leungeun. Surya ngagaleong rek labuh sedang Jajak terus nyamberkeun deui jurusna. Tapi ngadadak Surya ngaleungit tina sasaran lantaran manehna ngagentak ngagunakeun gerakan pucuk awi ketebak angin luak leok hese di tarajangna sedengkeun manehna mah sama menapisan ngirimkeun jurus-jurusna anu sanajan teu keuna sakabehna tapi geus aya 2-3 kalina Jajak jadi sasaran jurus-jurus runtag jagat jeung gugur gunung harita teh. Tapi Jajak teu kaleungitan akal. Lantaran sanajan keayaan badan Surya luak leok hese pisan di tarajangna tapi keayaan kuda-kuda nama teu loba robahna dina gasar geserna teh tetep teu jauh di tempat asal mikir kadinya sakilat Jajak ngaragerakkeun awakna teu anta perah deui cebet bebin surang Surya dihanca teu dibere pisan minge nu teu merapna ka Surya teu wudud dua sukuna karasana nyanyangutan rikat manehna ngejat bari papejekehan. Tapi Jajak teu mere kasempatan pikeun nyeunghap kalawan manis pisan manehna ngagunakeun gerakan dina ulin Minangkabau. Sanggeus manehna hasil ngabeset dada anu jadi lawanna,
Dina ngacolna balik dekat tukang jajang ngayehkeun dapal sukuna kana hulu angan bari dibarengan ku peupehan kana sirahna nu akibatna kontan teu bisa ditawar-tawar deui. Badan Surya ngoleb ka tukang geblag manehna nangkalak bengkang harita teh bari panonna burial buncelik. Keuyeuteup kawas lampu anu rek pareum reup bae manehna peureum ngagentak ku jaja diburu bari dirampak angeunna. Surya masih kena hirup manehna ngan saukur kapaehan harita teh. Geus kitu manggidik jaja init deui teu malire ka musuhna nu keur ngabebengkang. Datang ka imahna Bah Jagur kasampak dikunci tapi memang bener eta imahna. Manehna tacan pohoeun waktu bareto dibawa teh aku pamurtala ras inget yen Bah Jagur teh ngabogaan murid anu ngaranna Jamian. Oge manehna nyaho pernah imahna. Gidig deui init ari gok teh di jalan keneh oge geus papanggih manten jeung Ipah. Puguh teu wawuheun saha-sahana. Pok bae nanyakeun suga nyahoeun keur ka mana cenah Bah Jagur. Dijawab teh duka, pok deui manehna nanyakeun Jamian naha tempatna dinu baheula keneh atawa geus pindah. Rek naon perluna Andika nanyakeun Jamian Rek naon? Lain muridna Bah Jagur manehna teh Memang Jamian teh muridna Bah Jagur. Rek naon perluna anjeun? Ipah nanya deui timburuna beuki nganelan mireung sikepna jaja bangun dari anak keranan. Kuring teh aya bali tungkeuneun jeung Bah Jagur teh. Nah atuh Andika bet nanyakeun muridna. Eta Bah Jagur teh bareto geus ngabinasa guru kaula. Susuganan Jamian bisa mereka terangan di mana ayeuna Bah Jagur. Tah kitu Nyai. Jaja bari mesem ngerasa lucu ku polahna ieu mojang mana pepelekeuk teuing kawas anak jawara wae. Jadi anjeun tarek ngahurun suluhkeun ka kami. Ih sanes. Mung sakadarek nanyakeun mung bieu teh tepung jeung si Surya di jalan. Nyana Bah Jagur bakal teu kasampak mah. Manehna we dipara kesel ditanya, piraku sugan teu nyahoeun, mila urasina ngabawengkang di jalan ku akang teh. Jaja nyaritana katutuluyan, ongko hatena make boga rasa hayang katangar tas ngelehkeun Surya, sugan we bakal dialem ku Nyi Mojang lantaran cenah ceuk katerangan bapana, batul salemburna oge taya anu resepeun ka Bah Jagur teh. Dikumahakeun kitu Surya ku Andika ngan sakadar diwarah we ulah gede hulu teuing cenah bapakna. Jaja nemalan bari rada kaget lantaran temong ngeriuk banget Nyi Mojang teh bangun rewaseunaker. Kurang ajar sia. Ngantos ka dieu teh ngadon dan rasa jelema. Ipah geus teu katahan nafsuna, sebrut bae manehna narajang garang naker lantaran pikirna teh tela ieu jelema teh musuh. Kurang ajar. Hup, iyat. Ulah waka bendu Nyai. Jaja bari dikat nyingcet ngepeskeun peranajang. Hup, tapi Ipah anu memang geus yakin yen ieu jelema teh pasti ka bapana oge bakal ngabinasa. Teu nolih kana caritaanana Jaja, terus bae manehna narajang dina gerakanana teu jauh bedana ti Surya. Jurus-jurus nu digunakeunana kabeh oge tina ulin padingdang. Atuh dina nyingkahan peranajangna lantaran Jaja kapaksa kudu ngalawan. Ipah sarua deui pada ngagunakeun gerakan-gerakan pucuk awi ketebak angin tempo-tempo dina terus kapepedna Ipah ngagunakeun gerakan klecer mui. Tapi sapinterna Ipah nu tingkat pangabisana memang aya di sahanapeun Surya. Ngan sakedeung pisan manehna geus bisa diseret teu bisa pisan gerak deui. Sok sanajan Jaja teu ngagunakeun jurus-jurus anu matak ngabahayakeun malah lolobana mangan ukur sigana teh tual toel dina sakalian manehna nyebrutkeun panarajangna teh. Ipah geus cukup keder malah make boga rasa rek dihina sagala lantaran kalawan teu dihaja. Jaja geus noel dadana anu pikeun Ipah maka rasana asa leuwih ti dibentur satakerna. Kukituna manehna teu panjang mikir deui, berebet bae lumpat ka imahna bari ceurik. Sadatang-datang gabruk bae manehna ngarontok ka bapana sarta bari euriheun
dedek-dedek bae manehna nyaritakeun pepanggihanana bieu. Ari Jaja dipangejatkeun ku Ipah teh manehna teu ngudag. Terus bae leumpang deui muru ka imahna pajamian. Ari Jol teh teu kira-kira ngagebegna horeng Nyimojang teh keur ceurik nyuuh kana lahunan jamian. Geus teg bae tangtu ieu teh anakna. Paingan tadi waktu ditanya sakitu garangna atuh. Teu malire kanu keur ceurik Jaja memeh asup teh uluk salam heula. Geus kitu barabat manehna rangkeun maksudna. Teu poho dimimitian ku sanuk-sanuk heula lantaran bisi jamian salah harti puguh manehna geus kungsi patelak jeung anakna nyaeta Nyi Ipah. Tapi sanajan kitu keukeuh bae jamian nyeuneu. Di lain-lain oge Bah Jagur teh guruna oge ras inget kana caritaanna Ipah. Cenah Surya geus ngababengkang di jalan. Komo mun ngingetkeun kana keteranganna Ipah cenah dina patelakna tadi Jaja teh aya sari-sari rek ngahina. Ku kituna jamian geus teu asa-asa deui terus bae manehna ngayakeun panangtang ka Jaja. Jaja ditangtang teh kalah ka ngahuleng. Kurora hayang ngalawanan mideungeuh kaayaanana oge geus ngarasa watir. Dina rek nangtungna teh jamian uyup ayap heula neangan iteukna da puguh lolong teh ya. Di tangenan mah bisi bae matak nimbulkeun kaributan Jaja pok bae pamitan teu ngadaguan heula jawaban. Curut bae manehna turun terus ngagedig maksudna rek terus balik. Oge susuganan Surya aya keneh dina tempatna tadi. Rek dipaksa ditanya pikeun nuduhkeun di mana ayana Bah Jagur ayeuna. Sahanteuna rek init-initan teu bebeja heula kanu jadi anak. Piraku teh teuing atuh. Bah Jagur teh. Urang tuna heula kaayaan Jaja anu keur nganjang ka ujung kulon. Nyaeta dek maluruh kaayaan Bah Jagur. Urang balikan deui kaayaan Karna. Teu mubah Karna mimilu ka Tuan Behram teh. Sajabana manehna ayeuna jadi lampar mineng pisan dibawa milemuran, dagang ubar-ubaran sarta bari ngajalankeun praktek nujumna. Oge teu saeutik elmu panamuna Tuan Behram nu kumanehna geus dipimilik. Si horeng Tuan Behram teh lain jalma bolostrong. Ulin bawa ti nagrina teh memang hebat oge. Malah kakarna kungsi ngajarkeun elmu kekuatan batin anu diterapkeunana dina panon. Atuh gerakan orai kobra teulem di walungan Gangga. Kumanehna geus dikawasa sapinuhna. Keur dina waktu silih ebrehkeun pangabisa Tuan Behram muji oge kana gerakan pecat nyawa teh. Ngan hanya kalna teh cenah gerakanana ngan ukur sageprakan. Mun dina kapareng gagalna teh hese pisan dibalikanana deui. Lantaran dina musatkeun kekuatan rada lila waktuna saolah-olah mereka sepetan kanu jadi lawan pikeun meulaan narajang. Kitu ceuk ukuran Tuan Behram. Tapi sanajan kitu tetep we cenah gerakan si pecat nyawa teh hiji gerakan anu kacida ampuhna. Teu bisa dianggap enteng malah bisa ngadatangkeun binasa, teu bisa menyat deui. Lamun jadi musuh kurang-kurang ngabogaan daya tahan anu kacida hebatna. Ku kituna maksud pokok Karna pangnalunta teh saeutikna geus bisa dilaksanakeun nyaeta pikeun neangan deui pangawaruh pikeun nambah-nambah pangartina anu geus aya. Loba pisan gerakan-gerakan anu geus diajarkeun ku Tuan Behram. Ku Karna bisa disaluyukeun jeung gerakan-gerakan anu meunang guguru ti anu jadi akina nyaeta Aki Mursid. Upama bae gerakan ngaluncatan Gunung Himalaya, kumanehna bisa dihijikeun jeung gerakan jeler kasaatan, malah hasilna leuwih hebat lantaran dina daya luncatanana leuwih luhur tingkatna mun dibandingkeun jeung nu pamere akina. Aya deui gerakan disebut gerakan Dewa Samadi atawa Mujasmedi, nyaeta dua dampal leungeun dirakepkeun di pelebah dada teu beda ti nu rek nyembah. Gerakan ieu lain bae pikeun narajang lawan tapi oge bisa digunakeun pikeun ngajaga dada tina panarajang lawan. Oge sakaligus bisa digunakeun sebagai gerak tipu anu sakitu hebatna nu antukna bisa ngalumpuhkeun panarajangna
mangrupa jurus anu rek ngahanca kana dada. Nyaeta di mana perep musuh geus nyampek dua dampal leungeun nu dirangkepkeun tadi gancang dibuka geus kitu terus ditutupkeun deui. Jadi mangrupa teunggelan anu ngahanca pigelang leungeun harita teh. Jadi geus teu kudu dipake heran deui lamun kaayaan karna ayeuna beunang disebutkeun geus leuwih maju lamun dibandingkeun jeung waktu samemehna guguru ka Tuan Behram. Jaba pangartina nambahan teh oge pangalamanana oge geus lain lumayan. Pirang-pirang tempat nu kumanehna geus kajajah sanajan dina lumakuna mindeungna mah badarat bari ngagendong buntelan pikeun karna mah senang bae nu aya. Malah geus aya sabaraha kalina Tuan Behram mere kasempetan ka karna bisi rek balik tapi karna teu daekeun. Ngarasa perlu keneh mimilu lantaran pamikirna manehna tacan cukup mulang tarima ka Tuan Behram nu dianggapna sabagai dunungan sarta guruna pribadi sakaligus ayeuna mah.